Ya, nya si ayah mah torek ari geus hees teh. Ku here ciga bangke. Sakapeung bararingung urang teh nya ku tetangga ditanya. Neng, cek ari salaki ece gawe di mana? Ya ku aing teh dijawab we di Bandung digawena. Emang digawena kana naon? Ngamen. Ngamen di mana? Heuh nya ngamen di kafe gitu. Road kafe tu kafe gitunya da aing mah teu ngararti we lah gitu da di kafe we gitu pokona mah. Tah. Da urang teh bingung atuh ngajawabna. Salila kawin. Urang teh nyaho eta kantorna aya di mana tah si ayah teh. Sakampung masuk ieu ya bawa atuh. Mamah teh gitu ke kantor gitunya tempat ayah lab gitu lab latihan ngaben gitu. Da salila kawin can pernah dibawa jeung teu nyaho eta ngasa ukur nyaho ngaranna we Slogi Entertainment. Piraku aing kudu dibejakeun ka dununganna matahnya ka Om Hendar embung mau pamajikan ka sanggarna. Da atuh urang ge hayang nyaho mun ke aya nanaon teh urang teh nyusul ka mana tempatna di mana da teh nyararaho atuh ngan saukur ditanya ku tatangga teh digawena di dayeuh digawena gitu di kafe saha dununganna ngasa ukur nyaho ngaran Om Hendar we kitunya urang teh padahal atuh urang teh nya lamun dibawa gitu ka tempat kantorna ayah ka tempat kerjana ayah mah meureun nya hek pendak sareng Om Hendar teh aduh meureun urang teh atuh sugana dibere-bere pekerjaan da ari dijadikeun artis mah teu mungkin nya aing da eueuh jujutan we kitu jadi artis mah atuh dititah-titah tukang sasapu oge urang teh syukur alhamdulillahnya salaki urang si ayah dibere pekerjaan ge urang teh alhamdulillah ka Gusti Nu Maha Suci sareng ka Om Hendar teh kitu nya lumayan kangge persiapan si Dede Utun ke lahiran gitu tahnya. Gitu urang teh nyarita teh si ayah mah kerjana di dayeuh dununganna ngaranna Om Hendar gitu-gitunya sanggarna ngaranna Slogi Entertainment sing lancar dilancarkeun sadayananya kanggo Slogi Entertainment atuh sugan we ke caroge abdi si ayah teh jadi artis gitu kan nya kapayuna dari milik masahan nu nyaho tah kitu bingungna teh lamun tetangga nanyakeun digawe naon terus di mana hari aing bade teu nyaho da aya jeung bingung deui ngajawabna kusabab salila rumah tangga teu nyaho eta kantor si ayah aya di mana kitu tah ngan saukur nyaho ngaranna di anu nyaho tempatna kitu di dayeuh jeung nyaho dununganna ngaranna tapi teu nyaho